Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa annahu sareng saenyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta khotamun nabiyina anu jadi panutup sadaya nabi. Ae fil wujudi tegesna dina ayana al-khariji anu bangsa bukti litakuna karena supaya kabuktosan naon syariatuhu syariatna itu Kangjeng Nabi eta akhiros saroi'a anu jadi tungtung dina pirang-pirang syariat. Fala tunesahu mangka moal disalin itu syariat bigoeriha ku salianti itu syariat waliyazdada sareng karena supaya tambah-tambah naon tarokihi unggah darajatna Kangjeng Nabi fil kamalati dina pirang-pirang kasampurnaanana minibtidai kholqihi ti mimiti didamelna Kangjeng Nabi ilama nepi kana mangsa la nihayata anu henteu aya antegna henteu aya tungtungna eta maujud lahu kana itu ma waliyakuna sareng karena supaya kabuktosan itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lifaslil qodoi tetep pikeun mutuskeun kana hukuman fa in nabi satahu mangka sanyana diutusna Kangjeng Nabi eta isarotun ngisarahan ila tamamil amri kana sampurnana parentah. Wa amma min haitsu khalqin nuri sareng anapun ari Kangjeng Nabi tina sakira-kira ari ngadamelna cahaya al mahmudi anu bangsa dipuji eta maujud bahwa mangka eta ari itu nur eta awwalu khalqillahi pangheulana didamel ku Gusti Allah bahwa mangka ari itu Kangjeng Nabi eta al awalu anu jadi kawitan didamelna wal akhiru sareng anu jadi panderi diutusna wali annahu sareng karena saenyana Kangjeng Nabi eta huwa ari itu nabi eta al maksudu anu dimaksud min hadal alami tina ieu alam kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu masaha al qailu jalma anu ngadauh nikma saalus-alusna naon ma perkara kola ngadauh kana itu ma saha sadatul uwali gustina jalma anu ti heula awalul fikri ari itu sadatul uwali eta anu jadi pangheulana pemikiran anu jadi pangheulana dina mikiran dina maknana akhirul amali anu jadi panderi dina amalna afada maedahkeun hukana itu kaul saha al bajuri Imam Bajuri wa sayyidu waladi adama sareng anu jadi gustina turunan Nabi Adam ajmaina tegesna sakabehna kola ngadauh Kangjeng Nabi ana sayyidu waladi Adam ana ari kami eta sayyidu waladi Adama anu jadi gustina anak Adam wala fakhro sareng lain reus eta maujud ai anak tegesna ari kami eta sayyidu jami'i auladihi anu jadi gustina sakabeh pirang-pirang turunanana itu Adam wala akulu sareng lain nyaritakeun kami dalika kana itu anak sayyidu waladi Adama pahron karena reus ai iftikhoron tegesna karena kumagungan bal tahadusan balikta karena nyaritakeun bin nikmati kana nikmat awil makna wala fahro atawa ari makna nalapad wala fahro eta a'dhamu leuwih agung min dalika tibatan itu anak sayyidu waladi Adama wa ida kana sareng di mana-mana kabuktosan itu Kangjeng Nabi eta sayyida auladi Adama anu jadi gustina katurunan Nabi Adam kana mangka kabuktosan itu Kangjeng Nabi eta sayyida ghairihim anu jadi gustina lianti itu auladi Adama bitoriki kalawan jalan al aula kalawan kias aulawi li annahum karena sanyana itu aulad eta afdalu leuwih unggul min ghairihim tibatan salianti itu auladi Adama bisyahadatin kalawan dalil
bisahadati qaulihi ta'ala kalawan dalil dauhan Gusti Allah ta'ala walaqad karramna bani adam walaqad karramna sareng yakti nyata ngamuliakeun kami anu agung bani adam katurunan Nabi Adam fa ingkila mangka lamun dicaritakeun naon hadal hadisu lapad hadal hadisu ari ieu hadis eta laya dulu henteu nuduhkeun itu hadal hadis ala siyadatihi kana jadi gustina Kangjeng Nabi ala adama ka Nabi Adam wa innama iya dulu sareng pastina nuduhkeun itu hadis ala siyadatihi kana jadi gustina itu Adam ala auladihi ka pirang-pirang anakna itu Adam ujiba dijawab itu kaul bi anna fi auladi Adam kalawan saenyana eta tetep dina pirang-pirang turunana Nabi Adam man ari jalma huwa ari itu man eta apodolu leuwih unggul itu man min Adam tibata Nabi Adam wa ida kana sareng di mana-mana kabuktosan itu Kangjeng Nabi eta sayyidal afdoli anu jadi gustina anu leuwih unggul kana mangka kabuktosan itu Adam eta sayyidal mafduli anu jadi gustina anu diunggulan mimbabil aula ti halna tetep tina bab kias aulawi wa inna malam yudkar sareng pastina henteu dicaritakeun naon Adamu Nabi Adam tak diban karena gawe tata krama ma'ahu sartana ina itu Adam li anahu karena sanyana itu Adam eta al abu anu jadi bapa dohiron dina buktina wa ingkana sanajan kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa tegesna Kangjeng Nabi eta al abba anu jadi bapa fil makna dina maknana walidalika sareng karena itu al abba fil makna hukia dihikayatkeun naon anna Adam alaihi salam sanyana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam indaztimaihi dina nalika narima kumpul na itu Kangjeng Nabi bihi sarta Nabi Adam lailatal isro'i dina peutingan Isra Mi'raj eta qala ngadauh itu Adam marhaban bagia teuing bibni suroti panggih sarta anak lalaki dina rupa kami wa abi makna sareng anu jadi bapa dina maknana kami bahwa mangka ari itu Kangjeng Nabi eta al walidu anu jadi bapa wa ujiba sareng dijawab naon bi anal muroda lapan bi anal muroda kalawan sanyana anu dimaksud biwaladi adama kulapad biwaladi adama etama perkara yasmulu anu ngurung itu ma adama ka Nabi Adam wa auladahu sareng kapirang-pirang turunanana itu Adam kama sapertikeun perkara yaquluna anu ngadauh ulama kabeh banu tamimin kana lapad banu tamimin wa yuriduna sareng ngamaksud ulama-ulama bihim ku kecap banu tamimin makana perkara yasmulu anu ngurung itu ma tamiman ka tamiman ka tamim wa banihi sareng ka turunanana itu tamim wa hakada sarengnya kitu sapertikeun madkur afada maedahkeun hukana itu kaul saha al bajuri Imam Bajuri paslun wallahu a'lam bishawab.